Si Kido, si Kaslay, si Huut, si Joni, si Ai, si Riris. Sadenya ieu nu can kaondang. Duh, coba acarana isuh deui. Ulang tahun pisan. Nu kagenep 11 tahun. Saha we nu can kaondang asa mah bisa kieu euy. Araya kitu jamana. Apa titipkeun we ka si Kido gitu. Amit saat sok kemana-mana. Si Kido wancik teh sok eueuh sok modal wancik teh si Kido. Tapi nyaho meureun aya. Diklik lah ka si Kido. Aya teh si Kido we. Ya meureun lah. Meresan kenteng euy. Haritas ngaruag kendang hayam di lolobana teh. Kenteng teh pareupeus. Duh, kerelek pikoro ai. Kido. Karena masih boy eta ngajero kagerwan euy di hareup. Aya naon nya? Sampurkeun euy. Aya hakaneun bisa mah. Jack, mah ayo. Ya ke peryogian. Ditutup. Oh, ditinggal ge. Kido. Aing teh rek ngayakeun birthday party. Biasalah, sweet 17. 17 tahun. Ya aya undangan ya jeung barudak. Ngan aing teu nyalah imahna. Atuh kumaneh we bikeunan heuh. Maneh mah nyaho meureun imahna. Ieu teh si Joni, si Huut, si Kido ieu maneh ya, Do? Ayeuna we ya. Heeh, ieu si Ai, si Riris jeung si Kaslay. Engke kumaneh bikeunan heuh. Meureun ieu nama tempat nama paling geus aya ieu di jero dituliskeun dina peta. Lumayan rada jauh sih tempat nama dari 5 urang nih. Kayakeun semacam villa gitu. Biasalah. Dak ora. Ye, paingan aing tadi keur meuresan kenteng di tukang teh geus kererekan ti koro. Meureun ieu heuh muas ya geus mencit sapi meureun nya. Pastilah atuh maknya aya kan aya kue hungkul. Batuh amplopna. Tah atuh cek aing mah tong teng ka imahnakeun. Yang ieu we ditelepon hiji-hiji. Aing mumpung aya pulsa. Aing sapi mah eueuh do eta teh teu mencit sapi ieu. Kalah ka meuli kuda we ning dipencit kitu kuda. Nah eta ngajaran sekali-kali sop kuda. Kan eta meureun ari minuman da teu kabeuli amer ning. Kalah ka cai teh we kitu anu di gulaan ning nu saeutik nu dikocekeun. Atuh lah eta mah di telepon HD rek di Japrian HD. Da soal aing teu nyaho imahna ning. Bari pan aing sudi kudu lempangana. Eta mah wayahna bikeunan kumaneh heuh. Keun ieu mah serahkeun we ka aing. Biasa aing aya nomor barudak make di teleponan hiji-hiji heuh. Atuh sakitu we nya, ti pusat mah da aing ayeuna rek balik yo. Kada isuk jam 7 heuh barudakna sing waras jalanna. Da rada mapei kebon nama da pila tertutup ning wayahna. Heuh. Nuhun. Heeh, yuk. Mau di teleponan. Aing mah nelpon mah jahat teuing pulsa. Ning dipotokeun we kana grupkeun. Cek klik. Nah. Tinggal kana grupkeun we. Yuk barudak. Ieu undangan ti Cibojek. Isuk ka imahna jam 7 aya sate daging kuda. Isuk kumpul heula di urang. Ta subuh 3:30 da mulaina di ditu jam 7. Sip lah.
Menang euy. Anjir lepas. Kita gabut pisan ah. Musep teu menang-menang. Kesel deh nu ngajakan ulin. Nempo info lah. Jir ieu rame na dina grup. Aya naon ieu teh? Bojek ngadakeun birthday party. Ini gaya ngadakeun birthday party. Beulah isuk deui nya. Tah urang ek ieu heula euy. Siap-siap kasih kido. Setelah indit kasih kido teu jelas euy dina grup mah teu puguh kumaha konsepna. Ieu teh buruan teh meni asa remensan balana sakitu dibersihkeun unggal poe tapi bala wae ieu teh urusan bersihna. Jih, nih ieu HP urang lisada euy. Na aya naon? Jih, baru ieu meni rame dina grup. Teu kaburu muka HP urang kita tadi. Nah ieu si Kido ngirimkeun foto naon? Undangan ieu mah. Si Bojek ek aya party. Cih, aya ek mencit kuda sagala ieu teh kalagian gaya aja mah ieu. Nah, urang kudu pangalusna ieu mah isuk euy. Bari jam 7 deui. Ah, urang maek siap-siap we ti ayeuna. Sampai orang mana euy? Yo we ati barudak si Kido ieu euy. Ngayakeun pesta cenah. Wah aya daging kuda sagala, mantap. Sae beneran euy. Lapar ya teh. Ka cai heula. Beueuy ya udah sangu. Ieu gandengna coba HP kita tadi. Naon atuh nya? Anjing. Mun murudul kieu dina grup ieu. Cing, lek. Naon ieu euy? Si Kido ngirimkeun undangan. Si Bojek ulang tahun kan ke-17. Gacor. Tewek do. Ayeuna lah. Kita di ayeuna euy. Isi rat. Ieu teh masak teh asin deui na ira harek masak dagingna. Hi, HP gandengna ti tadi disada wae jaba geuning ieu teh grup gandeng san si Kido aya naon dihna. Cih, si Bojek rek ieu rek ulang tahun cenah ieu aya undangan. Atuh urang kudu ngendong ka si Kido. Lah heuh, sugan wae daging kuda. Tomorrow. Ya aing sore teh dah kabul gitu ya sih lah. Ya sudah lah sekedar. Dok. Halo. Dok. Ngomong. Dok. Bisa masuk kalah HS. Udah teh. Dok dia bisa sama. Tuh aing kalau ditunduk aing sore ngimpi teu parum euy udah curiga gitu. Nanti teh aing teh can mandi cagah ieu kumaha ieu baju gen kamari keneh. Tapi mun mandi geula tinggalin meureun. Anu sejen atuh. Dok, tidak. Dok, tapi mukanya pantona mah heuh ka jero we lah. Teu asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya sekali. Waalaikumsalam. Dok, tut. Mana? Dia kasih Kido ya. Cia sarua. Euy, geus ngemplong kieu pantonna. Hei, dulu geus rame di dieu. Lalila nanti tata. Tunggu ya, awas ya, tunggu ya. Ayo guys karumpul kabeh mah yeuh cenah rindit ya duh. Betul aing. Kaberangan ieu yeuh buat yeuh. Lapar aing. Ayo Pak. Sate kuda goa. Yuk, Berangkat. Harus bisa paling neng lagi kuda tuh. Aing tempat di mana? Apal mana? Jadi beneran foto jurusan kebahagiaan. Jangan apa jalan lagi. Oh, tadi ada. Dia yang salah ini. Buat aku beakun daging kuda geura. Ayo, boy. Ayo, lapar. Tuturkeun anu hareup. Coba aing mah aya ngompol heula euy.
Tuh doi jauh kan ya? Kayak udah ngeliwat Tuh, lapar ya, gua tuh. Oh, ini juga ya duit. Gua. Jadi lebat duit kieunya. Kayak ini sekarang tuh biar dulu. Para di 12 kilometer. Ayo. Berarti geus deket, ayo. Oh, ini aya cau. Tahu nih murakan cau di dia. Deket deh, euy, udah lagi kuda. Cih, panitum si Bojek lagi di ditu. Ah, kerecong samperkeun koe. Aduh, ya guys bersih euy. Tapi oke. Jack. Cih, yuk. Nepi ya baru dak, cih. Baru dak ya hiji-hiji acan terima tukangan. Duh, aing berdiri di jalan temali ka tukang nih. Jack, buat keluar yo. Ih, ya keluhan main naon kido. Sama baturna. Cih, ya mah. Nyangan sorangan kapan-kapan teh. Kondangan teh setujuan. Tuh gawat ya baru dak. Gawat leungit yo. Leungit. Abring aing teh ditu mah. Ning di kebon itu. Heeh. Aing nepi ka dieu da teu malik-malik acan aing teh. Agus eueuh hiji-hiji acan tinggal aing ngungkut. Jeung buah kasasar. Nyawa meureun heueuh nyasar. Mandangan. Aing teh nyawa radio aduh. Magda euy. Cih, ai barudak ka mana aing tinggalin kitu? Dok, woi barudak. Anjir, aing ditinggalkeun ieu mah. Tolong. Ini ai barudak ka mana? Kehe teh. Tih, ning kita duitnya jadi daun tadi mah. Kurang teh asa mulungan duit. Coba, ning ieu baru da kamarana. Wah, aing mah kalah ditaringgalkeun. Tolong, barudak ke mana ya? Aduh, jadi suku deh. Tolong. Astagfirullah. Ning urang murakan cau tita tadi. Kajat ka seubuh ieu beuteung. Ai barudak di marana nya ning urang ditinggalkeun di sorangan. Kemana Mang Bojek yang jadi ngaleungit? Wah, dulu. Ayo di tengah hutan gini tinggalkan barudak euy. Ieu kamaran ada barudak aing mah. Nyawa tadi mah aya tukang Atuh nyun. aing kalah kagagal ieu ulang tahun aing nangan barudak ieu mah. Oh, pengen gimana ngirimkeun kue jeung akaneun ada ieu mah. Coba ieu pauntuy-untuy ieu mah sama kapanggih euy. Kumaha Masa tuh aing ka utara maneh ka timur heuh. Heuh asa gitu nya. Heuh nya, ambil ka. Siap. Aing ka dieu nya. Oh. Eta mah wayahna bikeun ku maneh heuh. Kayak meureun di ditu aya jeung ieu mah. Geus nungguan barales. Kemana Mang Bojek yang jadi ngaleungit? Si Bojek ek aya party. Ya tiba. Kita duitnya jadi daun tadi mah. Kurang teh asa mulungan duit. Orang ek ieu heula euy. Siap-siap kasih kido. Kumaha anjing. Mana euy? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.